Duh Gusti, duit teu boga, digawe hese, usum kieu mah segala hese. Duh Gusti ya Allah, ya Rabbi. Loba kene di euy pagawean teh, mangkaning boga kahayang ieu teh. Kiraha jadina atunya. Hari mana bladi. Bang, Jaya. Bener nanya biasa aya yang merek kopi. Kade. Cek enggak. Asa rugi dipalak ku si Gopal. Dasar preman kampung. Punten. Jang, kamu Jaya ke mana? Duka tuh. Kekayaan kieu teh duit hese, gawe hese, sagala ge meni haran hese-nya. Urusum kieu mah, teu jalma gede jalma leutik. Sarua pada ribut. Asal leuwas aya naon lagi sasari anu ngakeun dewe. Kamu zaman ayeuna mah di kota teh apal sorangan meureun jelema teh. Kadang jelema teh para luhur ge tah sok sieun ari abdi mah bah. Hirup di terminal, hirup di pasar, di jalan raya dikuasai ku dewe. Tapi naon doang paning keneh di kampung di lembur kieu ngabudayakeun budaya Sunda. Anu tadina anu teu dibudayakeun geus dimulai ku jalma rea ayeuna ku urang bakal karasa. Beral ajeun sing kaparangi nyakeun dina hate anu bersih. Mun rek dagang sing jadi hartawan anu dermawan. Alhamdulillah, padahal mah ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti ya Allah, insapna kuring tina jadi preman jalanan. Geus eueuhna naonan ayeuna mah. Jika kidul, jika kaler. Ka kidul ka mana? Ka kaler deui ka mana deui? Daripada ka kidul ka kaler mending keneh ngopi. Kopi nage beak, tinggal dedekna. Mending ka kebon daripada ieu mah.
Dek, asar rugi dipalak we ku si Gopal. Dasar preman kampung. Kayalah ku urang wang lawan tuman teuing Gopal teh. Ai sia, tadi ge murungkut. Hehe, pan mana geus sieun. Tapi kade poho harga leunca omat isukan tanyakeun. Aduh. Nah, itu dia. Sugan we atuh geus dijual mah aya hargaan. Heuh Dek. Aduh. Dek. 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 Kamana sih kehed deh? Dek. Dek. Nahan kena ya. Kamana sih kehed deh? Ini kela. Capek aing teh. Dek. Oi. Si laing sugan teh ka mana? Store teh teu beja-beja. Mantap, udah upload. Ayo balik. Ayo. Bure. Punten. Tah iya badag keur setor. Punten. Kang Wijaya. Hah? Eueuh suganya. Saha eta? Jang, Kang Wijaya ka mana? Duka tuh. Ada ujang keur naon? Budak tanya teh wakal lompat. Kan ka dia. Duh, Dek. Karasa pisan peuheurna hirup teh ku zaman ayeuna mah. Heueuh nya kekayaan kieu teh si Gopal jeung Malak deui. Heueuh nya keur maleunca sakitu-kituna beuki eueuh we piduiteun teh. Punten. Punten. Sada si Bakri euy. Bet datang deui. Tukang kiri di teh. Yang nganyuk naon ieu laing? Teh heula nganjuk pacul jeung bako. Mangga kalebet. Geuning aya Kang Wijaya. Mang. Akun mana ge nganyuk. Tadi teh ka imah. Aya budak mau hayam. Sahanya? Sahanya? Nya nganyuk naon ieu laing? Harita nganyuk minyak sengit. Nya keur naon nganyuk minyak sengit? Harita keur aya si Kokom. Nya daekeun si kokomna. Boro-boro daekeun. Harita ge karek disambeurkeun langsung pingsan. Nah, habet besak kitu emang make minyak naon? Berat air mata duyung. Nah, habet nganyuk nu kitu. Eta peda aya gambar awewe geulis. Sugan teh pemikat wanita. Kalah cilaka we nu aya. Paengan ieu laing belegug. Tak geraba layar ieu. Kudu bingung ieu teh. Keur kaayaan kieu teh duit hese, gawe hese, sagala ge meunihara resenya. Ih, kumaha tuh ieu teh? Heuh, bener. Geus ka ditu ka dia ge segala hese. Pur bisa ngale sungkul maneh mah. Hayang kawin ge meunihara rese ieu teh. Karep ari moal mayar mah. Moal mayar we ngomong. Lain kitu. Tapi jauh, ketang. Cik atuh ilaing. Tukang ngider sugan aya nu mere nginjemkeun modal. Susuganan we atuh zaman kiwari. Kurusum kieu mah. Teu jalma gede, jalma leutik. Sarua pada ripuh. Cik datangan Bajamang. Sugan we. Dinya teh meunang jalan. Da urang ge baheula basa keur lieur-liurna kahirupan. Datang ka Abah Jamal. Da geus terkenal jelema eta teh. Preman baheulana mah, tapi ayeuna mah geus tobat. Sok datangan ku di dinya. Sugan we meunang jalan. Butuh duit urang mah. Lain kitu, sugan we maraneh meunang ilmu jeung teu meunang kabingung. Marah-marah bisa mere ka urang.
Nyamual sieun gitu. Jeung sagala. Dasar ke jelema adalah sangu. Lah engke jeung uing ka dituna. Heeh ah, ayo isuk. Geus lila dewek tinggalkeun terminal, pasar, jalan raya, alun-alun. Niat insaf tapi barudak lain naluturkeun ka dewek kalakah beuki marotah bejana. Subhanallah. Padahal munceng dewek ngilu tatanen, sabeuneureun sasiereun. Ladang pare, ladang hui, ladang sampe, lumayan keur kahirupan. Tapi barudak beki are dan haram jadah. Suatu saat ku dewek ek diteang deui ka kota, asa melang ku zaman ayeuna. Dibere pangarah anu bener ngajalur jeung syariat agama teh. Padahal mah hirup ngan saukur ngumara di dunya teh. Allahu Akbar. Geus teu karasa ieu waktu geus nyang seret. Panon poe geus manasan sirah sakedeung deui waktuna salat zuhur. Geus waktuna kudu ka masjid bebersih heula ka imah. Balik we ah. Iya kitunya. Punten. Ada aya jelema. Mangga. Sampurasun. Rampes. Mangga kalebet. Bah, Be. Asara reuas aya naon tara disasari anu ngakateun dewek. Ke. Asa apal ieu mah si Wijaya nya maneh teh. muhun bah. Tah mun sia asa apal ya. Asa apal kene si Wardinya ilainya. Muhun bah. Sok nyawah di mana ilaing Wardi euy geus dilatera ka tempo ku dewek. Bah saaya-aya we loba bantuan. Ade tu ka dieu ngintir ka Wijaya bah di kebon. Asara reuas tara-tara disasari aya naon ilaing ka ari mah abah. Iya ayeuna teh. Zaman ayeuna masa barutek. Tani kalore wae. Hayang dagang modalna. Indit ka kota daunna wau. Sok sieun nyasar di jalan. Komo zaman ayeuna mah di kota teh apal sorangan meureun jelema teh. Kadang jelema teu pararuh ge sok sieun ari abdi mah bah. Kumaha atunya? Nya eta mah meureun manawi aya solusi we ti abah. Mun mukur ka kujur kalah ka cangkel bujur. Mun nyorang ka tukang kalah ka begang Jaya euy. Muhun bah. Cik atuh kedah kumaha abinya. Hari abah mah sawah lega, kebon lega,
doma seueur. Abi mah saban poe teh nganeureun cidu we bah. Gampang Jaya Wardi hayang beunghar mah kumaha pasejaanana. Nah ya hayang beunghar harta, nah hayang beunghar hate, pan katingali ku ilaing oge meureun. Mohon bah. Kieu Jaya euy, sabenerna mah dewek oge baheula geus karasa hirup di terminal, hirup di pasar, di jalan raya dikuasai ku dewek baheula. Tapi naon do hartina maning keneh di kampung di lembur kieu ngabudayakeun budaya Sunda anu tadina anu teu dibudayakeun geus dimumule ku jalma rea ayeuna ku urang bakal karasa Wijaya. Dewek getuh deuleu sawah lega, gedong sigrong, kebon hektaran, domba unggal kanang heleran aya. Tapi eta moal jadi ciciren bakal nulungan jaga. Sing inget hirup mah urang mah kadang ngahujur hawa nafsu moal aya tungtungan. Hirup teh saukur sakedeung titipan di dunya teh loba sagala oge euy. Bral anjeun sing kaparangi nyakeun dina hate anu bersih. Mun rek dagang sing jadi hartawan anu dermawan euy. Cik geus baroga naon ilaing ayeuna Wardi Jaya euy. Kantenan bah, gaduh leunca sakedik kalah dipentak. Anu kitu mah atuh euy Wardi Jaya parab nu letoy saya teh nu kitu mah kahakanan jelema sangsara euy. Sok inget mama heula. Kunaon ilaing si kanu Sarawak Wardi Jaya. Sok inget Wardi Jaya euy, sababaraha waktu ka tukang aya hiji pamuda ka dieu. Manehna ngeluh ceurik ngabangingi bejana usaha cilok di Jakarta dibuburak, gawe di PHK. Nyaku abah dibere pengarahan kahartieun ku manehanana. Ayeuna geus sababaraha bulan aya kana 6 bulanna. Kadenge aya hiliwir bawaning angin kolepat bawaning kilat. Geus sukses cenah budak teh. Ngaranna teh mun teu salah mah eta teh si Bakri, mun teu salah mah eta teh ting di mana eta budak ayeuna hayang panggih. Geus sukses cenah budak teh geus boga imah, boga kandaraan cenah. Abah ngarasa bunga, alhamdulillah. Oh, muhun. Pan eta nu ngawartosan abdi ka dieu teh. Kieu ayeuna mah Jaya Wardi euy. Keur bekel hirup cik abah nanya sakali deui. Maraneh geus boga naon nu puguhna? Abi mah ukur aya leunca we, bah. Ari sia. Punten, bah. Tuh sia mah malaweung. Nu dimaksud ku abah malin eta. Babari hayang usaha mah modalna ngaji diri. Modalna ukur 1 juta. Alhamdulillah erek dibere 1 juta ku si abah. Heh, lain eta euy. 1 juta teh singkatan tafsiraneun. Sabar, jujur jeung takwa. Jaya Wardi Jug ayeuna mah euy. Kade singgera aringet kan nyiptakeun urang. Anu musik malikeun urang beurang jeung peuting, anu ngarijekian urang. Sing aringet omat ngaji diri urang. Allah moal salah mere rezeki ka urang. Allah moal salah mere umur ka urang. Gunakeun sing barokah, gunakeun sing manfaat. Bakal karasa euy ku urang euy. Hirup teh ngan sakedeung di dunya teh. Ngan gogodana loba pisan euy Jaya Wardi. Mohon bah, doakeun abdi sing tiasa nyandak diri abdi. Kela. Abah asa boga rezeki euy, asa hayang kaarasaan ku maraneh euy. Dagoan euy. Naon ai maneh?
Itu naon itu? Mana? Itu tuh. Hulu. Hulu monyet itu teh Lain siga hulu itu jeger pasar. Jeger pasar. Mah nyalutik sia teh, jelema huluna. Siga Monyet. dipencit. Siga dipencit. Bener. Bener Iya. tingali ji. Itu kampak. Ya. Irungna katinggalinya. Siga jebel. Kan juga maneh eta bibirna jiga tamusu. Bakeneh rokok teh asana mah. 2 batang. Baiklah. Ngarah adil sina malikir. Ulah hayang hirup di huapan wae. Sabungkus ewang. Aya rezeki. 2.000. 2.000. Keun lah cukup. Eta irungna siga maneh di sarua. Aing mah mancung itu mah kitu irungna. Manya huru jelema leutik. Eta pas pipina. Pipina. Pipina peot jiga maneh, jiga ilang. Henteu urang mah. Bah. Nah, aya rokok. Sabungkus ewang jeung manehnya. Da abah boga rezeki ieu, ji keur kahirupan maneh. Bisa ngabangun WC. Coknya Nuhun pisan, Bah. jika usaha. Sok sanajan cek batur hina tapi mulia cek agama. Sing parangi jeung kabagjan. Jik peupeujeuh ti abah. Sing inget kanu kawasa. Mohon Bah, kumargi pesonten ieu teh. Panginten abi bade pamit we. Aduh. Iya. Astagfirullahaladzim. Dipikir-pikir masa beki muir dunia teh. Panyangka batur mah kuring teh bener hirup senang. Padahal mah kuring teh sarua ripu. Dek, ayo maneh ngarti teh tadi obrolan Mbah Jamal. Laing ngarti itu tadi. Ngarti atuh Kabah Jamal. Naon sok? Diberi amplop jeung rokok. Astagfirullahaladzim. Aduh. Capek oge awak teh asa rarikeus. Jeung hayang seuri di Siwari jeung si Wijaya. Nyamarukna aing ge senang gitu hate mah rejet aing oge. Aduh. Asa lapar ya jam sabar aya. Can sasarap dewek. Alah. Kokoreh heula ya. Aduh, sugan aya kejo Hah? Naon ieu? Aduh, ieu geus 3 poe. Tapi bae da lapar aing. Bisa kumaha mun aya jelema ieu. Peduli aing. Kamu? Si Jadoh deh, tokek goblok deh. Ayo maneh Wardi. Yo, ngerti itu tadi Mbah Jamal ngomong naon? Ngerti itu? Henteu. Matak oge dengekeun.
pan tadi teh ye cek Bah Jamal kahiji ulah ngeluh kudu syukuran kudu tapakuran narimakeun kaayaan keur kieu optimis urang mah hirup mah Manak dibalikin kana naon? sia mah hayu geus toma hirup teh. Ayah limus. Lumayan. Aduh, kan ulu jelema. Aduh, Kunaon maneh? aya nu mentor. Saha nu menturna? Tuh. Woi. Kunaon sia? Nih bang, kelapa. Oh, halus maneh. Tah ieu anak buah aing kahiji teh ieu ente. Halus maneh. Diuk. Hari leuncan kamari aya keneh eueuh. CF diparapkeun ka entong. Ari ilaing ngalon diparapkeun ka entog. Teh beukieun. Mah ilaing we tah pase kalapa enak. Aya warung di euy. Warung lah ngopi lah. Hayu. Cuk. Mau Geningan balanya. Cek, beas 5 kilo, kopi sarenceng, sabuna 3, odol 2, kadeh hilap sikat ijinanya. Abi mah beas 5 kilo. Silaka. 2000 mana sabaraha eta? Buka sabaraha. Aduh, sarua 2000. Aduh, kumaha tuh. Sabarahaeun, Bi? 200.000. Alas ya kumaha. Hapunten, Cek. Harcisna teh cekap. Punten we. Cekap kami mayar kerupuk unggul. Oh, kebiasaan maneh mah. Era di euy. Punten, Bi. Jaya mana kunaon? Kok balik ke mana? Astagfirullahaladzim. Buruk balik. Ayo. Can marah hayam euy poho euy. Teh heula. Awas. Hayam nu danten ka mananya? Oh. Dek.
Ayam leungit nu danten. Hem nu mana? Nu danten. Dan tenukar nyelem-lem. Heeh. Kusaha tuh? Teuing nya eta. Eta parab kumaha? Kakan tak sia. Punten. Canak bi. Jam sabaraha ieu? Jam 4. Aduh, nya. Ayeuna teh jadwal si Kokom ngaliwat. Pal, mayar moal. Kabeneran euy. Alhamdulillah urang teh bisa nganyuk deui. Kadang nganyuk deui wae. Kadenya kameja kotak-kotak warna beureum. Nya keur naon ieu laing kameja? Aya we atuh. Mayar heula nu ayeuna. Aduh, punten pisan. Cacan aya pamasukan ieu teh. Ari acis mah cacan gaduh. Tapi kalapa mah aya 2 nembe. Ieu laing mah gaya we diheulakeun. Duit teu gableg. Oh, yang kasih eta mana teh baju teh? Tuh nya. Katingali ku laing. Buat kabungan ngali dewek. Karep aya gegel mana ke si Kokom. Geus ulah mereka nu lain deui. Esi, Kah? ari talaran tos terang teh acan. Teu acan? Ih, nya kumaha atuh? Bisi dicarekan ku Amang. Nya nya, kumaha tuh? Si Kokom ieu teh. Tuh, heh. Sarua urang ge bogoh. Pelanggaran sia ka dewek. Naon maksudna? Aduh, si goblok abang sedalang mau kayak coplok. Alah. Nyaker naraon. Tuh, si Kokom. Asa aya sora bieu euy. Saha nya? Teuing penjuh. Waya, sia beunang. Tah, budak bangor teh ieu. Eta nya nuju naraon? Henteu ieu gebis. Lepaskeun. Dasar preman kepayu. Ari sia. Kokom nuju naon? Nuju kieu we. Bare dibantosan ku abdi. Nya manggawe. Ben. Kumaha? Ketang tos lohor bade netepan heula, aage kade netepan. Mohon. Abi ge bade salat heula. Emang cok salat. Mohon abi ge bade lajang netepan. Nya. Urusan ke lain.
Gusti nu agung. Batur mah marenang bantuan ti pamarentah. Tiap warung ngaromongkeun urang teu meunang, aing teu meunang, rame we na TV. Marenang daging hayam. Urang mah boro-boro meunang daging hayam. Hayam ge leungit nu aya. Teh usaha dipadogna goblok teh. Aduh, teboga udud. Wah udud nage. Pasti si Jaya bogan bako. Asa teu ningali si Wardi sapoe ayeuna. Ka mana sih kehede nya? Lok-lok. Ngabako heula. Si lain ke mana panjang umur kan kan? Boro ngapa kau ada dia? Boro. Duh, tak beneran. Duh, yang bako ieu teh. Oh, tah bako aya. Lain teu boga bako? Teu. Henteu. Aduh, karunya teuing euy. Lain ka mana wae teu isuk. Aya tadi teh sibuk ngarit. Ngarit. Aduh. Geus garede can. Kelencina. Encan. Dan kelenci marmot. Marmot bae satruk mah jadi duit lumayan. Satruk aja. Aing mah bantuan yo dengekeun, bantuan teu meunang. Maneh kabere teu? Henteu. Orang sarua. Heueuh nya. Ku zaman ayeuna mah sok lah saya aya nya. Bakri. Aduh. Bakri. Pas. Sok, udah malah ya Rena mah. Kumaha. Aya teu boga urang nu beak duitna. Aya ya ti Bah Jamal. Oh, jadi mah teh ka Imah Bajamal. Jadi atuh. Kumaha tadi Imah Bajamal kamari? Dibere duit teh jeung rokok. Tah boga sakieu 2.000. Geus bayakeun ka urang sakitu mah. Ieu maneh hungkul. Tah jeung si ieu cenah menta 1.000. 2.000 sakalian. 2.000. Oh, siap-siap aya kitu malah. Siap mamalaya. Hayam leungit urang teh. Ek mayar teh tadina mek ngajual hayam. Tapi hayamna eueuh, kamari ek di Paraban teh, di Paranye. Heeh, aya nu mau cenah. Buah-buah budak nu kamari. Saha budak kamari? Kamari nu bahasa urang tadi mah si Wardi diomongkeun. Mana? Kek. Ilaing apal teu? Henteu. Henteu. Teu, apa? Sahanya? Kumaha teh eta mang ciri-cirina? Makelek mong hideung ciri-cirina mah. Kela. Asa nu mentur kamarinya? Sigana mah make topi teu. Ah, heuh eta bener. Cing, ini sia budak saya teh. Tuh, tiga-tiga budaknya gitu. Orang tuh mana? Kena wak hayam dewa itu. Oh, itu. Sok aing goblok. Dia. Tuh, orang tewak buru. Bener. Kemana sian mau hayam teh? Tolong! Mak! Tolong, Mak! Ampun! Kaditu jalan. Kaditu. Aduh. Sia nu maling hayam aing teh. Ampun! Ini kumakeun ya. Kumaha nih kaditu alungkeun langsung.
karasaeun aya namanya. Puas ya, mau hayam. Geus lah. Ayo. Balik lah. Ya, Antep ayo. budak bedegong. Awas ya ku aing mah. Bonang. Halus. Empo. Halusnya. Tinggal ngecapan. Insya Allah lah orang jualan lang layangan. Urang boga ide. Urang ngajualan layangan hayu. Aduh, pan aing ge kitu ngomong tadi. Pan urang ge kepikiran kitu. Kepikiran naon? Jualan layangan. Ayo Hayu. Lumayan di euy. Asa rame nama usum lang layangan teh. Usum. Urang nyieun we lah. Kayak mun nyalse urang ngarelawi. Hayu. Nyalse teh isukan. Aduh, henteu bubur heula. Buru. Tuh ada urang ge kedang aya pagawean saeutik. Kenarapan suluh. Oh, urang mah nu aep. Aep. Oh, heeh. Atuh kayak mun nyalse nya urang ngarelawi. Siap. Ditu. Siap. Naik balik. Erek. Juga tuh. Kurang ka ieu lah. Marabaya. Salah. Era terus si kokom. Baru lah, kan kedai lah. Aduh, orang teh kudu rapi ayeuna mah euy. Kameja can datang, tinggal kopiah. Mana gua kopiah teu? Aya kopiah hideung. Tapi bapak urang. Ulah atuh bapak mana mengeslecek mana juga si Wardi. Sararayang teuing garila aing. Make blangkon wae ari kopiah mah atuh. Wah, eta mah juga si Jaya atuh. Urang mah hayang mung aya saingan, mung sarua jeung batur teh. Hayang rada rapi saeutik mah kitu. Beda lah katingali ku kokomna. Kumaha tah panengkeun omat. Nu rada weuteuh we pokona mah. Lalu lecek si Wardi. Oke lah bos. Kalau bang make layangan di dia bos. Nya euy. Marake atuh bos. Kela. Tuh. Tuh. Buru. Budak main. Mana ngaraduna layana euy. Raja urang euy. Ini jamnya euy, Jang. Are sugan teh budak. Geunian aki-aki. Nah, nyali rawaya. Oh layana. Aki, lain aki. Oh, nah tuh. Tadi di dia. Tadi. Oh, di modalan teh ieu. Modalan. Nyaten, tadi katingali asupan teh budak ieu teh. Teh kolot. Kumaha ayeuna? Bolon wae make layangan. Lain rek diajak tadi mah boga modal henteu. Boga modal malah. Sok mun boga modal erek moal. Kumaha abi teh nyebut aki apa nyebut abah? Aduh, udah jadi isin katingali juga ujang tadi teh. Pak, kenaon maneh? Bakeri. Kabeneran, kameja berem di bawah teu? Kameja, bayar heula 2000. Mana buka duit teu? Aya duit tuh maneh. Aya. Boga sabaraha maneh? 2000. Adekeun lah. Yo. Kadenya. Gitu bayar, halus. Isu. Naon?
nu biasa nu ukuran L lah tong ieu teh. Oh, ukuran L. Kade oma tisuk. Siap. Itu saha? Teu apa tadi teh ieu teh? Sugan teh budak. Ada tinggal ting abah, ting aki ieu teh. Dah heueuh jiga budak teh ninggalin lagi urang. Bu heueuh, matak salah ieu teh, salah tafsiran tadi ge. Ngaranna saha, Bang? Aing mana tidak orang gede. Saha aing ngaran di laing? Atas. Oh, pantesan. Tanya rongsok gitu kumis. Oh, mana teh yang baju jiga si ieu. Wih, Eta beureum sarua. mung atuh meureun meureun ka jeung si Kokom teh mun sarua jeung si ieu mah. Bisa angkat tukang layangan urang teh meureun. Sarua da halus. Tinggal cocok. Oh sia eta en. Atuh gitu mah. Bener. Geus. Itu orang kitu wae, sarua. Nu beureum. Ida beureum sarua. Eta mah lain beureum atuh. Eta warna naon, Ki? Oren. Sing bener. Kan jiga Hello Kitty atuh teh baju teh. Oren. Hello Kitty. Pink eta mah, Bos. Pink. Naon eta? Lap. Heuh atuh kitu mah nya urang balik heula. Oh, heueuh kade atunya. Pade pos, soalna urang butuh pisan eta. Bahaya mun teu Oke, siap lah pokona mah. Oh, siap. Kali kudu rajin mayarna ke mah. Oh, siap. Kalem aya lah si Taen tah. Sok mayarna mah. Ganteng ieu balik mana. Geus balik lah urang, Bang. Oh, siap. Heuh. Ayo. Geus lah balik lah. Tepararan tes pisan mana make layangan. Jik. Alim. Layan di Cicanak. Aisyah ngomong naon sia. Mana mah budak lain, laki-laki lain, bingung kurang oge. Jadi balik. Mohon atuh. Aduh, euy. Kalang adon Tuh. Jika lo nu ngadu di tukang. Oro mana dek teu? Siap, Bos. Boro eleh. Namun aya si Jaya mah bakal angeus sakieu. Tilu kotak mah bakal gancang. Ti eueuh si Jayana. Ngagebuk deui we. Goblok si Jaya eueuh wae. Da boga bako deui. Teu boga duit. Kam mana atuh bebal teh capek aduh. Capek kieu Gusti nu Agung ya Allah. Ngabako heula Aduh, bunuh kieu
goblok teh. Lalayangan ngagawekeun ka aing. Tadi elehna di wetan, enak ka kulon. Aduh. Aduh, aya sangu. Keur sare ku aing urang balas, aing kemari dikerceburkeun. Goblok teh sanu napalkeun taneuh ya teh. Kepanggih ku urang dipencit sia budakna. Bok sia goblok. Hehe teh sia, awas ya engke rasakeun sia. Goblok teh budak lapar emang dar heula. Aduh lapar kieu. Da eueuh sanguna ge. Sugan ku si Kiple budak tade. Si Jadol teh hayang lapar. Wah dengan sangu. Iya deh eueuh dengan sanguna eueuh. Pusing Aduh, rudet kieu bako eueuh, bako sing deui. Mantau gue. Rudet. Engkau sebenarnya tahu aku yang memilih seolah kokong tak tahu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sakit badannya ngeunak jigana ieu. Kucai kalapa jigana rada seger teh. Tane ka mana nih laki ieu cenah. Jaya. Jaya, nya ka mana si Wijaya nya? Ayana.
Ngalah awi lain. Nya. Ayo kalian nyokot lah bedognya. Jaya, mau brong teh putut kieu coplok. Amana si Jaya? Aduh. Sia, tonala goblok Wardi. Kunaon maneh? Aduh. Ilaing mah teu neuleuh. Hampura Jaya suan teh ka mana maneh? Aing tadi ek mampanan awe cek aing kela-kela urang ngeri. Ayo Jaya bang balik. Aduh. Tuh ayo Yuk. Mana si tukang nya? Sok lah. Ganti hareup. Tuh, kunaon deui atuh boro. Aduh. Balik atuh Duh. Dek, tong tarik teuing atuh, keur mages labuh tadi nyari cangkeng, ayeuna labuh deui. Aduh. Kumaha ilaing mah. Hampura Jaya mudun. Siga si Wijaya. Jaya. Dek. Eureun heula, Dek. Dek. Mbah Jamal. Gusti mana ilaing? Malah awi, Bah. Keur naon eta awi euy? Iya kanggo ngadamelang layangan, Bah. Nyaman awi we ayeuna mah memanawian kana layangan. Sugan hasil. Heueuy alus euy bener kitu tah. Sing panggih jeung naon anu pikahayang ku maneh euy. Sing panggih sing jadi jalma beunghar euy. Ku Abah didoakeun euy. Jig gramariang euy. Oh, muhun. Atuh kumargi kitu mah abi bade teras we lajengnya, Bah. Mangga, Bah. Assalamualaikum. Adik, adik. Sampai gini tuh. Kita kalian nonton bulan. Siap. Sana leungeun. Nu heula, Dek? Malam. Nah, ai. Sugan we atuh aya hasilna tina layangan. Da usaha mah kuring deh. Kaditu kadieu ge geus
petani nya eta teh can jadi minang kameureun. Tina langlayangan sasuganan aya keur mayar. Salah pergi yuk. Dek, dalah heula. Da geus beres langlayangan mah. Aduh, pangmoekeun heula we nya. Mohon siap. Ah. Aing cokot nang layangan. Alhamdulillah wareg. Mana wareg teu? Alhamdulillah wareg. Heeh, syukur we. Langlayan geus garing benernya. Geus. Di mana moena? Tuh di ditu. Di mana? Tuh di ditu. Mana? Hah? Eueuh. Isya, ka mana? Mana? Kapan di dia tadi teh? Di dia mana? Di dia moena peraya dikiekeun tah. Tah dijajarkeun di dia, tapi eueuh. Aduh, kumaha keur makakara nyeun langlayangan ek ngamimitian usaha teh geus eueuh deui. Usahanya kibar henteu? Henteu, da ditindihan ku Awi. Aduh, aing Gusti nu agung. Gua bawa ku si Kipli. Ada si lain kemana wae bila teuing ka herdi atuh. Aya naon, Bos? Hoyong kalapa abdi, badina ngeunah juga nanya. Heuh, hayu, Bos. Di mana lain kemarin ngala? Hayu di kamari. Ayo buruah. Dik, budak sugarnya atuh meuli tawaran. Sesuganannya. Heeh. Buru. Siap. Jang, meuli langlayangan moal. Nah, aralus. Aralus. Rek moal. Itu, Gopean. Produk Wardi jeung Jaya. Tuh. Ade. Rek moal, gope. Jika jual Lala naon seteh? layangan Ngomong tadi atuh. Tah, yeuh. Awas deh. Halus ya, tah. sawarahaan mang Murah, sarua jeung harga uyah 500. meser tuh mang Angsulan 1.500. Cing deh sia, jedom. Rp1.500. Enggak, angsulna ya nyangakeun. Cing deh lah, meh aman dipalak we ke si Gopal. Jedom. Cing. Kasep mana loba duitna. Sina. Oh, mohon aja. Singkat gentosan. Langkung. Alhamdulillah di euy. Layangan payung. Arek hiji hanya kalna aduh. Hiji. Sudah kan lumayan. Milik mati mana we. Haus euy nah warung. Ayo. Ya.
Bos, bos. Cik. Ala. Anjir, anu kering anak kalapa euy. Geuning preman teh payu ngalana euy. Warung jauh kenenya. Anjir, si Jaying si Wardi euy. Ting di belah mana ya teh? Anu ngalak kalapa di euy. Saha nya? Teh. Menta mang. Menta mang. Taen sateh, taen. Si Gopal euy. Kumaha tuh? Lawan we lah. Ulah tuh. Ah, bae tuman si Gopal mah. Sieun atuh. Menta naon ari si lain kan? Naon sia maneh Wardi? Menta kalapa aing. Ah, eman gareulut ieu mah euy. Naon sia wani mana ka aing teh? Wani aing. Sok aya ka wani mah di mana? Tuh di ditu. Ayo lah. Ayo. Ada si lain ngarekon aing. Mun maneh ayeuna eleh sok. Kumaha? Harta tahta. Wanita mah can gablek urang teh atuh. Jadi diri urang kemanakeun? Sok ade. Omat maneh. Kudu bisa we. Kalawanan si eta. Kade euy, hati-hati. Da si teh lemah rada wanian lumayan euy. Kalem. Kalapana euy. Jurus linting, siapa aing linting taen. Cih. Boga jurus. Ade bener. Jurus macul. Siap lila goblok. Ayo aing kuat ya. Nah, jadi dia bae koplok. Tanyok. Eta. Bener gitu. Bener eta. Tanyok. Saha itu nu garelut. Haram jadah sia. Hei, haram jadah sia ngerakeun lemur. Dulu jeung lulur siapa sia? Nambikeun ka gelut gulai ngamerebutkeun naon sia? Aing mah puluh-puluh tahun di kota. Insaf ka lemur teh hayang insaf yang jadi bener, tapi sia milu caan teu bener. Sok lemur aya kawani jeung aing urang duel. Henteu, Bah. Sia Gopal. Urus tuh kukutan sia. Lamun sakira maranehna loba kawani, sok urang ijen jeung abah hiji-hiji. Lamun sia oge ngarasa dendang merasa teu narima ku aing di papatahan ngajalur kana bener. Kabeh kumpulkeun jeung aing. Mohon Bah, pisan-pisan. Awas sia. Tuh sia si Wijaya. Sia geus ku aing dibere pepeling masih kene hirup teu eling milcaan teu bener.
teu bisa ngadidik bener ngajaran bener si Wardi. Kan ieu sia. Aing jadi era ku baraya, aing jadi era ku tatangga, aing jadi era ku lemur. Tah dengekeun ku maraneh kumandang adan. Panggilan urang kudu areling, ayeuna geus magrib. Jika buluban, baralik gerak kacari, arinit ka masjid. Cicing pasti sih naga cicing. Kurang kan? Action. Geus bae lah kurang hanca. Lewat. Aduh poho ya euy. Can bejakeun. Kamera. Roll action. Aduh poho ya euy. Aduh poho acan ya euy. Aduh poho ya. Can ditanya. Di geus ditanyakeun can ku ieu ngayeuna rencana sabaraha. Kamera roll action. Tai, Action. tai. Encannya. Action. Gitu. Kanggo orang Sunda sadayana kade tong hilapnya. Dinten Kemis malam Jumat tong hilap Panama TV kadenya subscribe-nya. Dukunglah kami. Assalamualaikum. Kangge orang Sunda tong hilap nonton ngagaur ti lemur di Panamal TV dinten Kemis malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe.